Parari cuaca rada angkep kieu teh. Ka mana? Harit mah sauda kewe harit mah. Kan biasa mah wayah kieu teh. Masuk hayang nang sawah, soalna aya haji koret tadi teh isuk-isuk teh di tempat teh pasti cai teh dipemperkeun tah ku haji koret. Ringrang ya cai sok dipemparkeun ku haji koret. Keun kemet deui ka sawah sugan. Si Adam teh ting ka mana ieu teh weuh jelema batu sorangan ngajak si Adam. Urang neangan si Adam ini mah lah. Urang bari angko sawah, bari ungu jarum coklat. Tidak aku aing kudu eleh ku haji koret. Nah, Dam, 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 ayo baturan urang ke sawah bisa ayak haji koret. Kira aku urang eleh ku haji koret. Mana si Adam gawe dengan molor sugan itu ukuran teh cicing we ukuran kita tadi. Adam, mari sia kita gawe dengan molor we sia mah teu balik ku aing teh dibayar. Yo udah mor kari keur gawe sia teh teu ecreug deui. Kunaon kitu? Kan keur koret ku aing teh dibayar lainnya urang ka sawah ayu urang neang cai bisa dipemparkeun ku haji koret urang aing geus sare diganggu atuh ada gawe marah molor. Tuman nganaon inget tuman kamari jamu ulah ayeuna kamari banget deh kali-kali tuman pedit-pedit teuing aing Lain pan kamari teh nitah nu gawe euy, can ditempo. Atunya gerak tempo itu geus beurang hek ieu caina bisi harayangan eueun. Nah, cenah caina. Caina kok sawah. Urang tempo heula da karunya mah aya nginum. Geus pohon teh jangan pare. Atuh derek ditempo heula ka ditu ka sawah. Kan heula karunya yo. Engeun berangkaan jeung engeun minum. Lohor kieu haji temeni eueuh nganteran. Haji rada blek-blek meuy. Nya eta kitu. Apana dipaling urang teh kita urang. Teh haji teh lumayan. Aduh. Parah si haji. Karena haji menang belum sebut mah da boga digawe teh. Haji datang sok haji datang. Oh, ini kenapa dengan 3 bebek? Oh, tak
daguan haji kita di meni pemasaran aturan haji. Pura tuh ban imah teh geuning loba cabakeun. Wah, pura we teh. Mau eta teh aya teh. Saya minum untuk haji. Oh, eta mah wa. Oh, cai we hungkul dong wati euy. Lain. Aku nya. Eta cai merah we hungkul di kaum ukuran acan. Alhamdulillah cai ge lah. Aduh, salah itu mah aya maju teh. Oh, coba eta enak saya aya lawan eta. Udah haji rek ke foto bola ke bicaraan eta cai teh gitu. Oh, cuma tuh main ketemu lah. Oh. Euy. Bicaraan cai teh euy. Pasti ku haji koret di mayu dipemparkeun ieu badag ka dieu mayu kadinya bener-bener haji koret teh euy. Dam, haji koret aya dinya dam. Pagening. Haji di haji euy. Yo, cai teh. Paingan eueuh ka Lebak atuh. Bersorangan we cai teh. Ieu teh jam sabaraha, jam sabaraha. Ieu teh bagian keneh uing, ieu teh cai teh haji mangke sore na koret-koret teh ari haji. Nah hayangna kumaha ti kamari ngan. Ayo we ribut hayangna teh gara-gara cai. Ya Bang, tinggal itu haji geran parasya. Ayo urang tulungan, ayo. Bakat teh geus kitu teh. Ayo urang tulungan. Udah dari Jawa kitu we teh kamari geus karucak. Aya naon ieu teh? Tinggal ieu teh hobikan wae. Oh, sih karucak wae, cai saat kalebak. Geus we sabar langsung bae. Ayo mah. Haji mah mau haji ka semua haji. Eta bukan nama tah. Haji panukan doang nang suka saya mah cangkokan. Tuh diukur haji mati kamari kan. Ayo we, hayang teh persea we. Kamari masalah perak, ayeuna masalah cai. Kan ieu teh bagian uing di mangke sore. Nang kumaha hayangna? Terus Bang sing sabar. Bapak terus karo ewan geus kolot ewan. Aya ngambek. Ayo we ngambek haji teh ayo. Lah pokokna nama siapa arwah wae ngarusak di kamari ge. Masjid tong sarwana mending kamar urang balik ya urang. Kayaknya awas wae.